Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring saparakanca ti kelompok hiji bade nampilkeun warta ngeunaan kagiatan olahraga. Sateacana nepangkeun wasta abdi tias Rahmadina. Wasta abdi Alina Muhammad Firdaus. Wasta abdi Muhammad Dawud Abadi. Wasta abdi Abdul Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, patepang deui sareng simkuring tia Siti Rahmadina dina acara Smarta. Seueur jalma anu terang olahraga di Semande. Olahraga di Semande beda jeung kaayaan olahraga di sakola lainna. Langsung wae ka Muhammad Awet Abadi anu ngaliput di lapangan SMA Negeri Hiji Mande. Hatur nuhun ka tia Siti Rahmadina anu aya di studio. Sakitu nu didugikeun ku simkuring mugi aya manfaatna saterasna dilanjengkeun ka presenter nu aya di studio. Nuhun. Hatur nuhun ka Awet Abadi parantos ngaliput di Semande. Mung sakitu warta anu tiasa ku simkuring disampaikeun patepang deui di lain waktos dina acara Smarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, patepang deui sareng simkuring tia Siti Rahmadani dina acara Smarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring saparakanca ti kelompok hiji bade nampilkeun warta ngeunaan kagiatan olahraga. Sateacana nepangkeun wasta abdi tias Siti Rahmadina. Wasta abdi Alina Muhammad Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring saparakanca ti kelompok hiji bade nampil